Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Muhammad Ifan Aldorino. Abdi aya di kelas 11 IPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Michael Farozi. Abdi aya di kelas 11 MIPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Muhammad Fadhili Nugroho di dari 11 MIPA 5. Abdi bade ngajawab pertanyaan nomor hiji. Naon arti carpon teh? Asalna tina istilah naon? Carita pondok nyaeta carita rekan atawa fiksi anu nyaritakeun kahirupan sapopoe nu bentukna pondok. Carita pondok so disingget carpon. Asalna teh istilahna tina bahasa Inggris short story. Abdi bade ngajawab pertanyaan nomor 2. Kumaha sejarahnya carpon di Sunda? Naha enya carpon asli ti Indonesia atawa Sunda? Carpon mimiti aya dina majalah Priangan jeung Dok-Dok Pangrewong. Carpon di Indonesia atau Sunda merupakan pengaruh tina sastra dengan nyaeta ti Walanda, lain asli sastra Indonesia atau Sunda. Pertanyaan katilu. Sebutkan unsur-unsur intrinsik carpon. Unsur-unsur intrinsik carpon teh dibagi kana 5 bagian, nyaeta tema, palaku, galur, pusar sawangan, jeung amanat. Pertanyaan keempat. Sebutkan ciri-ciri carpon. Ciri-ciri carpon teh aya sumebarna sacara tulis, wangunna relatif pondok, palakuna teu pati loba, galurna basajan, bibika nyaho anu nulis atawa ngarangna, jeung esina mangrupa rekaan tina realitas kahirupan sapopoe.